Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Daramang. Alhamdulillahnya. Dina kesempatan ieu urang diajar bahasa Sunda. Dina episode ieu urang diajar ngaran-ngaran pakakas pakarangan. Jadi pada kesempatan ini, dalam episode ini, kita akan belajar nama-nama perkakas pekarangan yang ada dalam bahasa Sunda. Siap ya? Mangga urang regepkeun. Nu ieu ngaranna Arit. Yang ini namanya Arit. Nu ieu Asep, anu ieu Badi, anu ieu Bajra, anu ieu Balincong, anu ieu Baliung, anu ieu Bandring atau Katepel. Jadi kalau orang Indonesia mungkin Ketepel. Anu ieu Bedog atau Golok, anu ieu Burang, anu ieu Congkrang. Urang ngawitan deui nya atau kita mulai lagi. Arit, Asep, Badi, Bajra, Balincong, Baliung, Bandring, Bedog, Burang, Congkrang. Cekap sakitu pelajaran tisim kuring. Mudah-mudahan aya manfaatna. Cukup di sini pertemuan pelajaran bahasa Sunda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.